haji sorban palit naka jika punduk akang haji ulah punduk mun pundung mah date alim candu oh ya gitu aingnya salah. Oh ya, akang haji sorban palit. Eta karena geunaheun. Palinaga jika melang akang haji ulah melang da neng mah moal salingkuh. Wah, mudah-mudahan aya keajaiban. Kuring butuh ku duit. Pupuk oge teu mampu meuli. Aduh, pusing. Ningali nu batur mah ngajual sawah teh asa gampang. Aduh. Mun aya nu meuli mah dijual kabeh da. Sugan we aya juragan ti kota anu loba duit datang ka dieu neneangan sawah. Jeung pila, nya Bu. Bu saya ngajual sawah teh laku-laku Bu, doakeun ieu eceng Bu. Ini sawah pemandangannya lumayan bagus juga ya. Punya siapa ya ini? Saya harus mencari tahu. Balik lapar. Akang haji sorban palit naka tuh par sinarina nganteran sangu. Pusing. Kang, tunggu Kang. Saya mau nanya Kang, saya mau beli sawah. Kira-kira siapa ya ini yang jual sawah? Ada apa Kang? Borok. Borok siapa? Anjen teh borok. Loh. Borok. Batur eceng. Loh. Baturan akrab eceng borok. Iya borok. Tunggu. Kok borok sih? Buat mana? Kang menghina saya ya? Rok. Jadi setahu saya, borok itu korengan tau nggak? Borok, rok. Saya teh eceng. Ari inget kayaknya tuh ka eceng kayak ieu teh batur maneh borok. Bukan. Saya Goni. Goni di kampung ini yang paling terkaya. Eceng teu salah tetempuan. Eceng teu lamur. Ieu borok. Tunggu. Ditutup, diharap sieup. Borok geus jadi jelema juragan. Bukan. Paingan lila teu kapanggih borok. Saya bukan borok, Kang. Aduh, ini udah kucel, kumel, pakai celana ngatung seperti ini. Aduh. Enggak. Saya bukan borok, Kang. Aing kangen borok. Tunggu. Borok kangen. Saya bukan borok, tunggu. Urang teh kangen lila borok. Urang teh inget urang putih yang kapanggih jeung maneh borok. Borok. Geus borok ka urang. Borok. Urang kangen borok geus lila ka maneh borok. Tunggu dulu. Barak borok. Saya ini baru kali ini tahu nggak? Ditarik-tarik sama orang. Aduh, kamu ini. Maneh teh mah bahasa Sunda. Bukan. Saya bukan borok. Tapi saya Goni. Goni orang terkaya di kampung ini. Teh salah teh tempon ieu. Maneh. Maaf. Saya bukan borok. Geuning ayeuna mah maneh teh. Jiga bumi jeung langit, rok. Jauh sange. Teu lama deket urang teh deket. Sapaket wae. Malahan deket.
apet. Panyain mana geus poho. Sorry. Coba ieu tingali. Saya bukan borok. Eta tingali. Ayeuna mah geus make tali rapia. Tali rapia. Tali rapia lagi alus ieu. Maksudnya tali rapia? Iya, tali rapia menang ngahias. Waduh, enggak. Maaf. Coba letah ngelel. Eta letah ngelel. Tuh, tupan dua letah nage. Borok. Bulu baju nage asa kayak asa ngimpi dok. Saya mah kakarek nempo baju model kieu. Ayeuna maneh teh geuningan borok. Geus letah nage tuh siga tali rapia, tapi mirip letah. Mirip tali rapia teh disilik kieu nya. Da di lemur mah eueuh rok. Coba ningali letahna. Letahna maneh pasti geus alus. Tuh, baheula mah letah maneh teh. Letah. Apa itu letah? Emangnya saya gajah? Aduh, kamu ini. Baru kali ini tahu nggak? Saya ditarik-tarik sama orang. Aduh. Mau saya hajar kamu? Hah? Oh, jadi maneh teh? Jadi maneh teh? Maneh teh? Iya, ini geus poho. Sahabatan urang lila loh. Jangan dulu. Geus poho ka eceng. Maling geus sombong ayeuna mah. Tunggu. Saya bukan ngurusin kamu saja. Bagi saya, time is money, tahu nggak? Hah? Udah. Tengah arti. Udah, diam. Baru karena orang kota teh geuningan balagunya. Eta babaturan anu baheula susah senang. Kamu gak urut pun teh ka aing. Ayeuna geus kikitu popolahan. Aing sedih. Teu narima aing. Pegang-pegang tangan saya lagi. Kotor. Pakai bilang barak borok. Emangnya saya korengan apa? Eluh, mudah-mudahan nu ngaranna kebon urang teh buru-buru laku. Aduh, loba tak kacau. Masih meuli cau ya. Kenaheun. Eluh. Kang Jaya. Kurang deras. De. Beureuh deui atuh deui. Kang Jaya. Gitu atuh nyeri aing teh lalaunan. Aik naon ka dieu? Dua kali ya. Aik naon ka dieu? Eta keur naon nih dia Kang? Eta pan sawah saya atuh kunaon ditinjakan kieu. Maaf tah, tinggal itu. Kebun urang arek dijual. Dijual? Heeh. Oh, sarua tuh. Saya geus ngajual sawah. Tuh, sarua. Kuring gerek ngajual sawah can laku-laku, Kang. Oh, ngajual sawah. Ya heueuh atuh. Sarua orangnya jual kebun. Naon eta ngomong-ngomong. Ini kieu asa beda aya bedang dananana. Jadi tukang, Make handuk kieu. tukang dagang modern. Modern. Heeh. Tukang naon? Tukang kerupuk. Tukang kerupuk suri. Tukang kerupuk. Heeh. Make suri kieu. Tinggal atuh. Mana ningali tukang hareup. Tukang kerupuk. Heeh. Naon kitu tinggalina? Modernna naon tukang kerupuk? Keren atuh tingali. Aduh, tukang kerupuk naon nyasar. Ari eta make sepatu, Kunaon emang? jeung ka mana? Hanya make tukang kerupuk make sepatu, make sendal resep loba gaya Kang deh. Tukang kerupuk mah keukeuh we tukang kerupuk. Tukang emang lamun make Ieu sepatu mah paragi kantoran, arek gawe kantor. Ari tukang kaluhurna make naon ieu? kos naon emang kaluhurna? Kos kalaing kerupuk. Beteng kemung. Kok kali kerupuk? Atuh. Ini kita bengong saro. Tapi lamun dibuka kieu kumaha? Tah, pantas kata kitu tah. Kieu nya. Ieu mah Kumaha atuh? Kieu, robah deui. kieu. Sebenarnya arek naon sih? Geus dah. Kumaha? Geus dah, usah serius ya ulah. Kumaha? Ulah heureui wae guyon-guyon wae ya. Kumaha? Lain ieu teh. Irahnya arek aya nu bener-bener kitu niat kana sawah urang. Oh eta. Kana banda urang gitu irahnya ningali batur mah tuh Ya, haji kok kodir begitu. tarereh lakuna. Cewek geus pusing. Pusingnya. Pusing. Biasa we atuh. Ngomong pusing, ulah katingali huntu bisa? Nah, coba ngomong pusing. Urangnya bisa. Pusing tuh. Eta pak tunggu deui tutupan di bekam. Oh bisa ya? Dasar.
Dasar ieu jelema 1000 akal ini mah loba. Jadi kumaha maksudna teh aya saha? Serius yeuy. Kumaha? Saya teh tadi teh keur cicingnya yeuy. Saya ningali si Borok. Si Borok kunaon? Ingat teh si Borok. Oh, enak kunaon Si emang? Borok anu baheula pan jeung Eceng teh meureun istilahnya sapapait sama manis. Kumaha tah? Paribasana rokok sabatang kuduaan. Ya. Terus? Emang can nyaho, Kang Jaya? Teu nyaho. Sombong. Serius? Serius sombong. Legegna. Geus jauh siga bumi jeung langit. Ceng. Nah, Aduh, Ceng. iya kapang ide ieu. Hampura, Ceng. Hampura naon maneh? Hampura. Hampura. Jadi aing teh hilang ingatan, Ceng. Hilang Hilang ingatan. ingatan tadi aing nincak tai kebo di ditu. Nincak tai kebo. Tapi Hampura, Ceng. maneh nincak tai kebo mana geuning bersih kene, geuningan maneh ge bersih kene. Tebelok. Kapan aing aya nu nulungan tadi, Ceng, di ditu. Saha? Aya we pokona mah ditulungan aing. Jangan maneh. Gitu. Maneh bener. Aing bener borok. Borok? Heeh. Jadi aing hampuranya, Ceng ya. Aduh alhamdulillah. Bener Borok. Aduh, hampura, Ceng ya. Eta pamajikan di Kacida boga sawah tinggal kolot cangkewok mah sagala hayang dijual gaya modern. Hei, ngalamun wae udang. Ngomongkeun wae si Boroknya, kepikiran wae. Belah dia. Kunaon kah mikiran si Borok? Lah ya, nulung kene. Bingung. Mikirkeun si Boroknya. Pan geus salaman geus minta hampura ka si Borok, geus enak, geus coba jadi babaturan deui. Maksudna bingung taneuh. Jantung, boga panggil jantung aing teh. Hampura. Terus kumaha ieu masalah tanah jeung urang ieu? Geus can lawananya? Heeh, can aya lawana bingung. Saha atuh ngajualna Kang? Enak mah kieu lah, urang arek isukan arek nawaran sawah sugan ka orang kota lah gitu, rada kota. Urang arek ieu pamajikan nyiram euy. Pamajikan nyiram mah karek ngomong ka akuring. Dengekeun heula, ieu manehna teh beda ieu menyiramna hayang susu cair. Susu cair. Kudu neangan di mana? Aturan neangan ka sawah atuh susu cair mah di warung di mana mah Di warung mah eueuh kudu Kang Jaya. Kudu ke kota suanya. Susuna susu naon? Susu cair. Ke kotanya. Atuh pan di imah ge boga meureun. Eta mah beda deui susuna. Eta susu pan di imah ge boga. Eta mah susu mah tah susu tah. Ayeuna mah geus ayeuna mah urang ka kota we heula make jaket rapi. Ka kota heula nya. Salaman heula urang. Teu sabari mau kaleng kerupuk. Moal, salaman heula buru, doakeun. Ya, dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gaya. Neng, punten. Hayang mencari susu aya teu? Dari sini, Neng pireut. Naon sih? Dari sini teh leungeun dikit-dikit kunaon Neng pireut. Dari sini Neng pireut. Neng gagunya. Kunaon sih Neng? Neng, kalem. Kabur semua lagi. Neng, meser susu, Neng. Hah? Si Neng susunya dijual eta. Cari ieu mah susu ieu. Wah, ini kudu nanya kasih. Iya. Kiki pasti nyamuan ya. Assalamualaikum. Ya, ini perjalanan pulang setelah syuting konten. Halo. Ya, Kang Eceng. Waduh. Borok. Aduh. Kita udah naik turun tebing ya. Waduh, perjalanannya ini. Yuk, jalan lagi. Perjalanannya guys. Ke hutan-hutan ini. Keren. Guys, ikutin terus nih perjalanannya nih. Waduh, di hutan nih kita nih.
Oke, sehabis pulang syuting konten ya. Oke. Melewati kali, guys. Perjalanan menuju pulang. Kang Eceng. Capek. Boros nih jadi eksekutif. Aduh, cukup melelahkan. Cukup melelahkan, Luar ya. biasa. Luar biasa ya, Rok ya. Jalannya itu loh. Keren. Mantap. Mantap pokoknya ya. Oke. Ikuti lagi nih, masih satu hutan lagi nih kita nih. Ikuti kita, guys. Kang Eceng. Perjalanannya nih, guys. Ikuti kami. Luasin lagi kan, cepat. Jelasin lah. Udah selesai, Kang Eceng, udah selesai. Tinggal next. Lock. Tahu daun babadotan tak? Kang, kalau sudah sukses kita beli sawah.